Punten nun. Mangga saha sadaya tamu. Keresan nyonong gininya. Aya abdi makan dan Dama. ngalamun gitu. Beri naon gitu kan? Tuh. Lebih. Iya kira kapungkur ya mah. Kira-kira Kumaha 100 tahun muka tukang. Ulah geuning. Akang teh kantos tinggal sarira. Kumaha? Iwang kita hari itu kajeuna teh tetep boleh inget. Pilih naon atuh. Teu boleh terbayang-bayang cenah. Tah eta. Iya kira Beri naon gitu dimaksud kan? mah. Pamaksa dan umawi kang nepangan Salah jeung hoyong terang neng teh sajenengan alah abdi mah direuwas Kang. Nah. Marena gasa kagebas. Da puguh nuju ngalamun abdi teh Kang. alah pemager Ngapira aku nanti acan meninga kene gitu. nu mata Apaan wasta abdi teh pun angkar nama anu katelah. baru Salangsulna engkang teh saha jenengan. keke hari mari Ngorojog dan pelarapan bade ngerasakeun naon tong mau supi ka abdi teh Kang. aja kita yang teh jauh-jauh Sok harariwang abdi mah lah. Sawangsulna engkang teh saha jenengan. Tumaraja ganingan tanpa larapan. paksa terus terang atuh ieu nya Tuh bisa Iya, iya. atuh Kang. kapan engkau Alah saha teh? Simon Tuma merah anu katelah Iya, Kang Simon kumaha teh? Nepangkeun atuh. alah gaduh maksa bade ngiri nikahnya Tanya ka abdi, ieu graya. Geramana wacakeun masing bangsa. Kang abdi, Kang Simon, sagala pintu terbuka. Sok dapat Kang Pasin. Rek bela kadiri abdi. Can caya can sanajan bari kitu jero Kumaha bapak gitu, Kang? mbok manawi Nam manawi kumaha? neng teta can rinita Acan abdi mah perawan kene kapungkur ogen gitu anak buah. gaduh maksa Bari naon gitu kangon maksa bade teh? ngiri nikahnya nawi katampi Ye graya, kumaha ngedawartos cenah Kang teh kagungan garwa. ceuk saulah mah Nah, gua lah gitu membatur atuh kitu riba masih jajakan. ya congkar banget Kang mah. Mun atuh. Eta sok ingis we Kang. Naon? Seur anak-anak. Naon? Ngaku jajakan. Padahal di bumi nama reulang ku putra. Geus putra pun bojong mah Eta jabiti putra teh deui. naon Incung deui meuni nyageung. munculi toha hoyong orang sama Ieu graya Kang. cek Sok ingis engkau teh ngaku jajakan. Padahal ganingan deaiku ya gerai kudu sumpahan mah wan pun sumpah
jajakan Nah, ya dadakan nih herang gitu atau taar. Tika pupur Naon teh neng kapungkur? Pilari istri sampurna Alah, ini mah menang abdi istri sempurna teh kieu geraya Kang. Cek Ayah deui naon panukeun kedah laksana. Hayong naon lah hayong naon hayong ni panganyukeun naon Acumpangan resiko di rumah tangga.